Raksa Art Production. Aya hiji tempat anu saincak-incakna teh es tuning pinuh ku batu manita ringgul. Batu gede paslang jeung batu leutik. Dina sela-selana ukur tangkal paku jeung eurih nu jadi satangkal-tangkaleun. Eueuh taneuh anu bisa dipelakan tatangkalan sejena atawa palawija. Da puguh batu tareuas. Cadas campur keusik, red ka pasir, gawir nang tawing parentul ku batu-batu, red ka lebak, kanu rada lengkob ngan batu jeung batu deui bae anu katenjo teh. Eukeur mah eukeur taneuh lebah dinya teh pinuh ku batu. Katurug-turug jauh kana cai nyusuk, anggang kaleuwi jeung walungan. Hara-haraeun pikeun sakalieun butuh. Tapi sanajan kitu, aya sacangkewok taneuh anu bisa dipake ngadegkeun saung euri. Buruanana oge teu lega ukur panyaweran satapak dampal ceuk babasaan teh ama. Eta saung eurih teh geus rada lila dicicingan ku ki panutan anu umurna geus tengah tuwuh katut bojona Warsini jeung anakna Nyai Maribaya. Dina hiji waktu meneran tengah peuting sepi jempling, Nyai Maribaya budak anu umurna kakara 4 taun nginghak bae ceurik dina lahunan indungna. Teu beunang diupah apeh sabab beuteungna geus teu puguh rasakeunana. Aya kana 2 poena teu kararaban sangu saremeh-remeh acan. Bari ngusapan sirah Maribaya nu keur ingak-ingakan, Warsini ngupahan bari pokna. Nyai, gelis, hamu sabar bageur. Tos ulah nangis, sing kuat bageur. Emat teh lain teu nyaah, lain teu karunya kahideup. Naon atuh anu kudu dibikeun sakalian ubar lapar? Da puguh eueuhna naon? Emak jeung bapa batan sakieu lieu eueuh ragap taya. Nyai Maribaya tetep bae ngageunggeui. Cik atuh bapana. Ceuk Warsini bari mali ka salakina anu keur cindeluk nangkep tuur di gigireunana. Kumaha ieu anak urang sangkan repeh bobolang layeuskeun budak teh. Pek atuh bang balerkeun. Ulah sina ngageunggeui teuing. Di panutan ngorejat gap Nyi Maribaya teh dilahun bari diusapan omongna. Geus gelis, ulah nangis. Hampura bapa teh. Bapa lain ngahaja nyiksa kanu jadi anak ingkar kana kawajiban. Tobat teuing geulis. Ngan ieu mah bongana bae urang teh keur dikadarkeun kudu pinanggih jeung kaprihatinan. Sing sabar bae geulis. Sugan isuk bapa rek ikhtiar neangan rejeki. Bapana, Ceuk Warsini. aya kieu mah atuh urang teh sarua bae jeung titirah ngadon kanceuh. Kapan urang ti lembur teh sejaneangan kabagjaan jeung kasugemaan hirup. Pedah di lembur teu weleh patelak bae jeung baraya, teu akur jeung nulur. Lain urang anu sulit ati belang baya, ngan dulur-dulur anu sok sirik pidik bae ka urang. Teu kaop nenjo urang rada nyenghap boga rejeki, teu kaop katitih pake atawa dahareun,
sok ting jareret ngabaraudan. Tayang gesan mihapekeun diri aya di lembur sorangan teh. Bet asa dina jero kurungku kabingung di pagarku kasusah. Dibelit kurun ti kate anu matak ngajadikeun gering nangtung ngalang layung. Awak begang teu dagingan lain alatan tina teu dahar teu make. Ngan banget ku juwet jeung karudat hate. Ari ayeuna hayoh bet asa mingkin ti gebrus kana jurang bahaya. Asa leuwih-leuwih susah ti keur di lembur. Kumaha tah ari geus kieu? Abdi mah asa aringgis. Sieun kumaha onam si Nyai teh? Keur mah meunang hayang moga anak awewe teh. Nya, lain meunang munjung muja teh mah. Gening dikersakeun ka hayang urang teh bet diparengkeun ku nu maha kawasa. Ari ayeuna si Nyai teh siga anu dikaniaya ku urang. Boa-boa meureun. Tomper ku kulinciran mah kawas-kawas ponok umur alatan lang layeseun. Era teman mun enya kitu teh. Urang teu beunang dipercaya ku pangeran. Dibere katitipan sasiki oge. Teu beurek ngarorokna, ngadon diantep. Har ari manehna ceuk ki panutan. Ulah nembelehkeun ka kami atuh. Apaan menang badami kalawan asak-asak mikir. Hasil kacinek urang duaan. Kami tegesna ngayunkeun ka hayang manehna anu ngarasa teu betah aya di lembur. Silih hayunkeun, silih hanteur ka hayang. Malar karudet hate kapepesku katengtreman jeung kabagjaan hirup laki rabi urang. Geusan ngahontal babasan. Sepapait sama manis antara urang duaan. Ayeuna urang cicing di ieu tempat. Bungan maneh nambung neruskeun lampahan alatan kaburu leuseuh. Teu kuat pikeun neruskeun lelempangan. Antukna asa kapahu. Mundur jurang maju jungkrang. Kahareup teu laju mundur deui bet piraku. Ari bekel geus beak bakatku dihantem di daharan bari urang teu inget melak deui. Boh pare, boh palawija sejena geusan manjangkeun tatanen. Lain teu inget ketah. Bongana eueuh lahan pikeun melakna da puguh tempat di dieu teh apan sakieu hara-haraeunana. Sakuriling bungking teh ukur batu jeung cadas teas malulu. Parantos bae atuh. Teu kedah diutik-utik deui. Barina oge abdi mah teu ngalepatkeun bapa. Tos tamaha urang ayeuna mah. Warsini nyaritakeun leuleuy. Meper salakina bisi ki panutan ngambek. Ayeuna mah kahareup geura mikir-mikir petakan akal. Kumaha carana supaya urang bisa hirup. Abdi mah sakadar awewe. Sejatumut ka bapa. Nah rek ingkah ti dieu atawa rek tetep cicing bae di ieu tempat. Ke heula Warsini. Puguh kami teh teu weleh balueung poekeun pikir. Teuing kumahanya pilampaheun. Di tadi kami nangkep tuur bae teh lain teu mikir. Tapi weleh eueuh anu kapikir. Cing atuh sugan ti maneh boga pamanggih atawa keur panggeuing pikir panghudang ilham geura caritakeun. Ceuk Warsini. Abdi teh bet asa diingetan. Peuting tadi abdi ngimpi teuing anu ngayakinkeun teuing riwaan. Tah cik pok bejakeun. Ngimpi naon nya? Ki panutan teu sadar hayang geura ngadengekeun. Kieu mun teu salah mah Ceuk Warsini. di ditu teh abdi keur ngadaweung dina Bang Barung bari ngalahun si Nyai. Dina Bang Barung imah urang anu bareto.
Ting di mana jebulna teu kanyahoan ngan ujug-ujug jelek bae geus aya di hareupeun abdi. Aya aki-aki geus cetuk huis kundang itu. Bari dongko pok nyarita manehna. Yo, hidup teh ulah mulut hate, ulah cerik balilihan, moal aya gunana ngagugulung bae ka bingung mah. Ayeuna mah geura bejakeun ka salaki hideung, lamun daek tur tah sanggup mah geura indit. Jugjug ngaran hiji gunung anu katelahna Gunung Putri. Pernahna kulon kaler ti dieu. Omama sing kecayeng pamaksudan ulah taluk pedah jauh, tong hoream pedah angga, tong kapepet ku capek. Najan jauh kudu dijugjug, anggang kudu didatangan, sugan jeung sugan jadi tuduh jalan pigesangeun kabagjaan. Sakitu bae pituduh kaula prak geura jalankeun. Leus bae aki-aki teh ngaleungit teu kanyahoan ka mana jigna. Kitu tah impian abdi teh. Ceuk Warsini. Ki panutan jeung pamajikanana pating haruleng sababaraha jongjongan. Duanana papada malikir impian eta. Nya kitu manehna eta impian teh. Ki panutan nanya ka pamajikanana. Duka atuh nya henteu nama. Lamun dipercaya bae meureun nya. Atuh lamun henteu bae nya bohong teh meureun ngaran. Ngaran-ngaran impian teh. Jawab Warsini teu dituluykeun nyaritana. Ari eta aki-aki anu datang teh manehna wawuh atawa henteu? Lumata henteu. Paamprok ge kakara harita. Diimpleng-impleng. Keureut beungeutna dedeganana uleh teu kagambarkeun sasahana. Buah-buah gaibnya murek ikannya ka urang, ceuk ki panutan. Nyaeta duka nu kitu kieu nama. Ngan tetela aki-aki nu wacis aya kumaraan jeung sorana ngoncrang basa keur cumarita mah. Tembal Warsini. Turutkeun kitu eta impian teh atawa entong? Ki panutan nanyakeun deui ka pamajikanana. Kumaha akang bae eta mah? Kinten-kinten ka mana atuh tumutkeun. Ari kersa onaman. Dina henteuna teu sawios-wios. Abdi mah teu gaduh maksud ngajujurung. Teu boga niat nitah kanu jadi salaki. Kumaha akang bae ceuk abdi oge. Palon Warsini. Ke, da kudu panjang di pikiran. Ulah garagas gedebuk, ulah rusuh tepuguh, bisi ka bawah sakaba-kaba. Apan nurek disiar teh kabagjaan katut kasalamatan urang sararea lain. Ceuk ki panutan. Lamun manehna ditinggalkeun ku kami, seja nurutkeun pituduh tina impian teh, dahe kira-kirana. Sejang ngiringan bae, sok asal salamet sadayana, bari sami-sami panteng kayakinan kapercantenan kanu ngatur siang kalayan wengi. Nyari kitu onaman mah, kami gilik pipikiran sejalunta ti ieu tempat. Ngan menta jembar pangampura, kula teu bisa ninggalan daharan pikeun bekal maneh katut si Nyai. Ku kituna deui mihape si Nyai, beurangna peutingna muga urus sing hade-hade. Sugan bae budak teh dikadarkeun panjang umurna, pahit daging pahang tulang, mulus rahayu berkah salamet.
Akang sing percanten ka abdi. Mudah-mudahan sing dipaparin kesabaran sareng kakiatan lebeti ngalakonan cocobi. Naon-naon anu baris kalakonan, abdi mung tiasa ngadoakeun sing janglar sing jujung maksud, sing enggal-enggal tiasa mulih deui ka dieu. Iraha kinten-kintenna bade angkat teh. Moal lila-lila, isukan bae isuk-isuk. Ayeuna mah gerak kulem bae, tos wengi sareng ulah seueur anu diemutan, sing tibra kulem malar tibra kana mamanahan. Untung si Nyai tibra tengah bae ceurik. Ceuk Warsini bari nyarekan ngimbari baya anu geus ngagebra tina lahunanana. Tuluy dikegepan bari nyangkere, goledag ki panutan oge sare. Angin peuting ngahiliwir ngayun-ngayun nu sare talibra nepi ka isu. Isuk-isuk keneh pisan ki panutan indit ninggalkeun anak pamajikanana. Lempang sakaparan-paran nurutkeun indung sukuna. Mimitina cepet ngulon tuluy mengkol ngaler saeutik. Beuki lila beuki jauh, lempang geus aya mingguna. Barang dahar sakapanggihna, boh bong borosan, boh dadaunan nu sakirana bisa didahar nu pareng aya dina jajalaneun. Lila-lila jog anjog ka hiji leuweung geledegan. Kaayaanana paroek, kaiuhan kudang daunan tatangkalan anu garede tu rembet ku areuy-areuyan. Ki panutan kandeg gelalampahanana asa kasarung bari leng teu inget di kaler kidul. Gog bae cingogo bari ngomong dina jero hatena. Pangapunten nu kagungan di dieu. Isim kuring kumawantun lumanto ka lebah dieu. Sabenerna mah lain lantung tambuh laku, lain lempang tanpa seja, tapi aya nu rek dijugjug. Hayang ngajugjug Gunung Putri. Teu nyaho lebah-lebahna di mana pernahna. Eueuh tanya-tanyakeuneun. Da salila lempang mileuweung tur anjog ka lebah dieu teh teu pareng amprok jeung sasaha. Taya jalma saurang-urang acan. Ku kituna sanajan kuring teu boga maksud hasud, teu boga niat jahat oge, kuring ayeuna pasrah. Lamun bagianna mah top bagong, top meong, tah badak, tah oray. Ieu kuring rek milu reureuh di dieu. Bari rarat-reret ka tukang jeung ka hareup. Breh bae digigireun aya hiji tangkal kai gede. Ceuk pangrasana merenah temen lamun seug dipake nyarane bari ngareureuhkeun capek. Tuluy ki panutan ngadegetan tangkal kai teh gek diuk di handapeunana. Keur kerek sare tibra bawaning ku capek. Lilir-lilir samemeh wanci sareupna kageuingkeun ku impian anu cikene. Ngabejaan lir harewos ditompokeun kana ceulina. Ki panutan, andika geus teu kudu jauh-jauh deui leumpang. Di dieu lembahna Gunung Putri teh geura tatapang ngisat awak, neneda ka dewata, mujas medi ka Hyang Mahawidi. Nurutkeun impianana manehna, ngalalang heula sabudeureun tempat sarena. Alat ilik susuganan aya cinyusu atawa cikaracak rek dipake beberesi.
Kabeneran ti jauh tidinya di sisi gawir aya kukubangan caina canembrang herang. Manehna rarat reret heula sakedeung bari nalak-nalak caina bisi aya pibahayaeun. Regot nginum sababaraha uyuk disiuk ku dampaleungeunna. Awak karasa seger, geus kitu tuluy mandi. Ngoyok seseka kokosok jeung bebersih. Teu lila init deui ngajugjug handapeun tangkal kai anu tadi. Gembleng hareupeunana bang blas kahayangna rek tatapa di dinya. Beurang peuting nyarande kana tangkal kai. Henteu dahar henteu nginum. Di mana pareng kalakai murag ketebak angin sarta meneran asup kana sungutna kakara eta mah di dahar. Ari teu kitu mah ngawayahnakeun. Nguat-nguat maneh beuteungna kosong teu kararaban daun salamar atawa ibun sakecela. Saminggu, 2 minggu, 3 minggu. Di panutan tapana terus-terusan. Panceg kana 40 poe 40 peuting meneran malam Jumaah Kaliwon. Tengah peuting keur meujeuhna simpe sepi jempling, manehna kasarean ti brapisan nepi ka ngimpi. Dina impianana manehna kadatangan hiji aki-aki anu mepelingan. Bari ngahariring kawas anu ngayun ambing kieu pok-pokanana teh. Ki panutan ngincu aki hidup ulah reuas-reuas. Aki arek mere nyaho ka hidup anu keur sangsara. Tapi tabah kulara daek tatapa tapakur mujasmedi ngisak awak. Tapa hidup geus manjing cumpon kana pasyaratan ninggang 40 poe jeung 40 peutingna ulah kamalinaan. Gelah lilir buru-buru bari tong susah salempang. Geura gasik-gasik balik karunya ku kulawarga. Ditinggalkeun mulan malen tang tu bisan ngadagoan. Ngadago hidup ulang. Hayang buru-buru tepung jeung hidup anu keur luntang. Hidup ku aki diwaris minangka tanda ganjaran pamengkeut pameulih teh. Mangrupa bokor kancana nyirikeun mikanyaah kanu suhud jujur laku kuat nandangan cocoba. Bokor geura bawa balik ulah elodan di jalan pimilik sing hade-hade ku aki geus dicayan sarta diparancahan. Sakitu aki mepeling sugan aya mangpaatna pibekeuleun hirup maneh reujeng anak pamajikan. Tapi teu pisan-pisan aki teu ujub jeung unggul, henteu daya teu upaya. Les hariring teh leungit kasilir kabawa ku angin peuting. Korejat ki panutan hudang reuas pacampur jeung sieun. Panonna gular giler ka sisi kagigir bari rada rancam reunceup. Jeulina dihantem dingdang dahak dengdek. Ngadengekeun sugan aya sora hariring nu cara tadi tapi weleh teu kadenge deui. Ngimpi kitu aing teh garentes ki panutan nyaboa ngimpi. Manehna ngomong deui dina jero hatena bari ngusak beungeut sababaraha kali. Gebeg manehna ngagebeg barang breh katingal di hareupeunana. Herang ngagenclang semu-semu hurung mancur koneng ngaboronyoy. Naon eta anu ngaboronyoy teh? Dina
Dina jero hatena manehna ngomong sorangan bari teweleh luak lieu ka kenca jeung katuhu bisi aya sasaha. Keur kitu ngong deui bae aya soratan katinggalan. Mungguhing segala rupa kahayang cita-cita, maksud atawa tujuan jeung usaha di alam lahir ditebus nate kudu jujur laku. Kayeng panteng pakarepan bari jeung kuat gogoda nu baris tumiba ka diri. Ubarna nya kudu daek perih jeung perih bari teu luput tina sawarnaning pangorbanan. Sabar jeung tawakal merenah pikeun hidup oge anu geus daek ngalakonan prihatin. Tong asa-asa, tong ham-ham geura cokot tah eta bokor. Jep sora jempe deui. Ki panutan ngarenjag reuwas barang ngadenge eta sora teh. Luak lieu ka kenca kakatuhu kaluhur kahandap neges-neges sugan aya jangelekna nu cumarita tea. Tapi weleh teu kabireungeun. Lila-lila percaya kana omongan anu nyarita tadi teh teu diengkekeun deui. Ragaman leungeun katuhuna nyabak bokor nu herang nu aya di hareupeunana tea. Dijangjang dijungjung bokor teh ampeg di eusian cai. Sakumaha caritaan dina impian manehna tadi tea. Nya ieu meureun pimilikeun aing teh. Ceuk manehna ngomong sorangan. Nuhun atuh Agung. Ceuk manehna deui bari bokorna disuhun nalaunan dina luhur embun-embunanana. Tanda atoh jeung nganuhunkeun. Awakna anu tadina asanah naik lalung sejeng tareunangan teh dadak sakala jadi jag-jag pacampur jeung kabungah anu taya papadana. Hasil pamaksudan teh sugan. Ceuk manehna bari jung nangtung tatatan rek balik ninggalkeun tempat eta peuting-peuting. Beneran wanci magrib ki panutan datang ka saungna. Kasampak panto saungna geus diringkebkeun ditulakan. Bojo katut anakna geus ngampih ki panutan gura-gero bari nyurung-nyurung panto. Nyai, Nyai, Warsini, araya keneh, can sarare, ieu bapa datang. Saha? Tembal Warsini di jero saung bari cuning hak pacampur jeung reuwas. Gap nyimari baya anu geus nundutan teh di bangku. Nyai, geuwat buka panto, akang datang. Ki panutan bangun teu sabar. Akang saha? Ceuk Warsini nanya sakali deui sabab ngarasa masih keneh cangcaya. Iraku geus teu apal kana sora akang. Apan akang teh ieu teh. Warsini sok buru-buru. Cangkeun geus hayang geura reureuh. Ceuk ki panutan. Ari geus yakin kakara Warsini gilig hatena. Percaya kanu datang tea, kojengjang ngalaan tulak panto bari mangku nyi maribaya. Sanggeus paadu teuteup, gabruk silih rangkul. Goak Warsini ceurik sono pacampur jeung ato. Ki panutan mah antare teu rusuh teu puguh najan piceurikeun geus nyedek kana ti corona oge ditahan bae. Sok bokor anu ditatanggeui teh ditunda di jero saung. Gek diuk bari ngalahun nyi maribaya.
Diusapan, digalentoran, diciuman bari ngomongna. Cager geulis geus gede geuning aing nyai teh. Poho atawa henteu ka bapa teh cu. Imari baya teu nembalan. Ngahep-hep bae bari neuteup beungeut bapana. Bari diuk digigireun salakina Nyi Warsini midangdam. Nuhun kanu Maha Agung, urang bisa ditepungkeun deui kumaha akang salamet salila dipanyabaan teh. Berkah pangdua jeung pangjaring nu maha kawasa. Akang diparengkeun salamet enggoning lumampah teh. Kumaha ari hidup jeung si Nyai calager satungtung ditinggalkeun ku akang teh. Berkah teu kirang sawios-wios. Walon Nyi Warsini bari nyusutan Cipanon anu teu weleh ngaberebay. Syukur atuh hari kitu mah. Naon bae kadahareun hidup jeung si Nyai sajeroning ditinggalkeun ku akang teh. Ki panutan nanya deui. Akang nya kitu bae sapanggih-panggih abdi bari ngabang-barengkeun hate anu teu weleh sumoreang ka akang. Bari ngabang balerkeun si Nyai. Abdi sok lulumayanan papat pipit putak petik naon bae anu sakira raos diteda tambah ngongkrong teuing ti koro. Teu sakara-kara geuning abdi katut si Nyai cager teu katerap ku kagiling panas tiris. Diparengkeun panjang umur tiasa kasampak keneh ku akang. Warsini rada panjang nyaritana. Kumaha ari akang hasil pamangsudan teh? Nyi Warsini nanya deui bari neuteub salakina. Hasil Nyai walon ki panutan. Ku akang moal waka dicaritakeun ayeuna. Kitu kieu mah isuk bae. Sabar heula Nyai. Akang lain teu hayang ngadongengkeun. Sugan ieu geus teu kuat ku kacape. Hayang reureuh heula sakedeung rek sare. Saanak bojo sarare tari branaker. Beuki peuting ngagayuh kawanci subuh. Ngulisi ki panutan ngulisi kelilir. Kawas aya nu ngageuingkeun jeung ingetan. Ras inget kana bokor jeung kanu mere pepeling tea. Korejat hudang tuluy ngaguyah-guyah pamajikanana anu masih keneh ngagebras sare bari marende Nyi Maribaya sangkan harudang. Naon kira-kirana anu bakal kajadian sanggeus ilapatea dilaksanakeun. Wayahna bae Nyai, ceuk ki panutan. Najan masih lulung oge, ku akang teh digeuingkeun. Ari maksudna taya lian. Iwal ti hayang kasaksian ku diri Nyai pribadi. Kumaha buktina? Ulah bisi disangka akang akon-akon. Nah aya naon kitu akang? Warsini nanya bari gigisi. Asara reuwas teuing. Ulah reuwas-reuwas, ceuk ki panutan. Wayahna tiris-tiris jeung tunuh keneh oge si Nyai Ais. Urang nyelang kaburuan heula sakedeung. Ki panutan ngarongkong bokor anu diteundeun di juru sahu. Kalawan tarab tipisan. Ting keteyep tarurun kaburuan bari nyahareup ngetan. Cai tina bokor teh dicurkeun dibanjurkeun. Nyorong cahaya herang ngagenyas ting naryak ting gurilap kahibaran sinar pajar. Kuluhungna nu maha ngatur perbawa nu maha kawasa logak tempat ngucurna cai tina bokor teh beuki lila beuki jero sarta beuki ngagedean.
Caina tenyerap teorot terus nyangkrung ngabendung. Beuki lila beuki berang logat cai mingkin ngalegaan bae beuki tambah leber ngaluhuran. Lang bae buruan teh jadi kulah nu caina mangplang heran. Ki panutan jeung anak bojona barang mireunggeuh eta kajadian teh kacida ngarasa herana. Bakat kureuwas jeung ngarasa risih. Gewat lalumpatan asup ka jero saung, bokor mah henteu poho dicecekel keneh ku Ki panutan. Maranehna tatan-tatan naek ka tempat nu rada luhur, cari ngogo dina batu, bari hatena rada gimir sieun cai terus ngalembereh ngagedean sieun jadi babanjiran. Beuki berang beuki burit cai teh nyusuk ku maneh. Aya nu ngocor ka hilirna maju saeutik-saeutik kawas pamiceunanana. Golontor bae ngagolontor jadi susukan leutik. Peuting Ki panutan saanak pamajikan teu bisa sarare. Gawena gulinggasan asa hareudang mayeung-yang. Sok sieun kulah teh nuntun kana pibahayaeun. Tapi barang ngagayuh ka tengah peuting mah teu burung bisa sarare. Malah Nyi Warsini mah make ngimpi sagala. Dina impianana asa aya anu mamatahan. Ulah ewad ulah heran kana kulah diburuan. Ku hidup gerak piara, gerak riksa nyanya. Urus masing hade-hade, diome sagawe-gawe, dipapantes dipapaes. Gerajieun pamanian, tempat ngeem kokojayan. Ulah sieun jeung salempang, ku cai nu mayeng mangplang. Cai ge teu sagawaya, lain cai nu gagabah, lain cai samanea pikeun ubar jadi tambah. Isuk jaganing pageto, lamun aya nu lumanto, ngahajarek ngadon mandi geura tampa sukati. Anu jag-jag anu gering, tempatna dipasing-pasing, anu girang anu hilir, anu tengah anu gigir. Cai nahaneut hareuy-heuy sapanjangna moal baleuy mawat karamat kasiat kanu katerap panyawat. Rupa-rupaning kasakit khususna kasakit kulit, ateuh, radang, borok, rodek, sumawona budug jeung kesrek. Ulah embung ulah rujit, da bakal ngajadi duit. Ladang pamere nu rido bundukeun ku anak bojo. Anu deukeut, anu anggang, anu ngahaja daratang, boh saliwat, boh rek ngendong, sina mondok dina kobong. Jieun kobong najan leutik, nuntut saeutik-saeutik. Ladang perih bibilintik sesadahar masih rik-rik. Hempek gera laksanakeun, ku kaula ditinggalikeun, diawaskeun, direnggengkeun, moal burung didoakeun. Eta impian teh isukna ku Warsini dicaritakeun ka salakina. Mimiti dicoba-coba ku Ki panutan sorangan. Trub ancrub kana kulah, tuluy ngeueum manehna. Nya bae caina teh karasa haneut hareuy-heuy matak seger kana saluar awak. Geus kitu Warsini jeung anakna Nyi Maribaya nyobaan mandi di dinya.
Dibarengan ku kadaek jeung rajin Ki Panutan saanak pamajikanana eta kulah jeung sabudeureunana teh diome dihade-hade nepi ka raresik pika betaheun. Pabeja-beja teu mangkuk sabaraha lilana. Loba urang pilemburan boh tinu anggang boh tinu deukeut pada daratang kadinya hayang nyahoinnya. Bari mandi dina kulah anyar tea. Komo anu ngahaja ngadon tatamba hayang cager tina kasakit arateul mah nepi ka sok mondok-mondok sagala disaung Ki Panutan. Minangka itung-itung pamulang tarima tinu ngadon marandi atawa tinu tatamba teh sok barang bere sasih piwelasna ka Ki Panutan saanak pamajikanana. Naon bae rupana mangrupa kadaharan, aya timbel, aya beas, aya jagong jeung sajabana. Ki Panutan sakulawarga henteu ngarasa balangsan. Beuki lila beuki nanjung bae hirupna teh. Teu suda kudahareun subur ku rezeki ngerili ku duit anu sok disimpen diceng-celengankeun dina bokor tea anu kacida di pusti-pustina. Kaayaan jeung kasiat Cipanas kulah Ki Panutan teh geus lain rasiah deui ka emper-emper kerajaan di puseur nagara kaleresan Kanjeng Raja nuju teu damang katarajang panyawat ateul sarirana. Waktos ngadangu wartos wireh di hiji pakampungan aya rahayatna anu ngamilik kulah kasiat. Lajeng anjeunna ngersakeun jengkar kadinya. Diiring ku para mantri, disarengan ku para ponggawa, bari sakantenan sejangarori sisi-sisi sinagri, ngalanglang ka padesaan. Akon gawe kawajiban para atasan ka bawahanana. Lulugu para pangagung wewenang anu jereneng etang-etang curak-curak macang krama di luareun karajaan leleson luar karaton. Kanjeng Raja saparakanca diangkeun sakumaha mistina ku Ki Panutan nepi ka aya mingguna diselang bari ngalasan. Bubujeng kasisi leuweung sabadana sukan-sukan sariram dina Cipanas. Dienjingeun mulih ka karaton Kanjeng Raja cumarios heula. Saurna, Ki Panutan, kula teh asa berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana kana kahadean Andika. Pang-pangna mah ieu tina hal panyakit kaula bet dadak sakala jadi cager karasa teu arateul deui tur ta awak kaula jadi asa jag-jag waringkas seger satulang sandi. Kula teh geus beak dengkak meh-mehan ngarasa aral subaha jengkel mikiran panyakit anu geus lila tumiba ka diri kaula. Geus mangratus-ratus dukun nu kaceluk lepus jeung sakti disaur. Mang pirang-pirang paraji anu kawarti diangkir. Tukang ngubaran nu kakoncara di teang dihaja sina datang ka karajaan. Tukang jampe leuwih ti sawidak lawe dihaja diondang ka karaton geusan ngubaran kaula. Tapi eueuh saurang-urang acan anu bisa nyagerkeun kaula. Dukun lintuh panyakit matuh malulu. Tapi barang aya selentingan bawaning angin kocepat bawaning kilat,
kabejakeun aya kulah kasiat Andika. Tur geus kabuktian kasaksi bari karasaku diri kula pribadi. Lain beja tanpa nyata, selenting teu aya bukti, teu nginjem ceuli, teu nginjem panon. Nyata Andika geus boga jasa khususna ka diri kaula, jembarna ka nagara anu aya di bawahan kaula, jeung sakabeh rahayatna anu katera panyakit arateul awak. Kukulah Andika bisa dicageurkeunana. Para mantri, para ponggawa sakabeh anu satya tuhu ka kaula, minangka tanda pamulang asih kaki panutan, mugi disaksian ku sararea. Diseret ayeuna Nyi Maribaya anak Kipanutan anu ngan sahiji-hijina rek dibawa ku kaula ka karajaan. Muga Andika pada nyaraho kaula tegesna teu boga anak awewe. Nyi Maribaya sejadijieun puputon Sekar Kadaton, diangkat jadi putri pangresmi Puri Nagari, Sosoca Sekar Nagara. Ger surak ayeuh-ayeuhan tanda satuju panuju kana kasauran Kanjeng Raja bari kebeku kabungah anu tayah hinggana. Kanjeng Raja sapara kanca mulih kadayeuh nagara. Rahayat surakna ayeuh-ayeuhan. Lajeng pesta kalintang rongkahna. 40 dinten 40 wengi pesta salametan damangna Kanjeng Raja sakantenan mestakeun Nyai Putri Maribaya putri anu nembean dijenengkeun putri. Kipanutan jeung Warsini umurna beuki ngolotan. Lila-lila mah diangkir ka karaton. Sina nuturkeun Nyai Putri Maribaya kalawan dawuhan piutus ratu ngemban piwarangan Kanjeng Raja. Ari ngurus kulah Cipanas saterusna dipasrahkeun ka kokolot kampung anu kabeneran ngabawah di palebah dinya. Laladanganana perlu disetorkeun ka nagara pikeun nambah-nambah kas nagara. Kulah Cipanas jadi milik nagara di ngaranan Maribaya nurut buat ka Nyi Maribaya anak Kipanutan tea tug nepi ka Kiwari. Kiwari Maribaya teh aya di wewengkon Desa Cikidang, wetaneun Lembang, Kabupaten Bandung. Direresik dibebenah dijieun tempat istirahat pikeun kapentingan pariwisata panarik ati para wisatawan, boh pribumi boh urang asing. Sok merul saban waktu taya tewongna. Pangpang namah dina poe-poe Minggu atawa poe libur. Aya nu ukur jam-jaman, aya anu ngahaja meuting di hotel atawa panginepan anu geus dimodernkeun saluyu jeung kamajuan zaman. Ari pangna caina bisa nyageurkeun panyakit ateul, ceuk para ahli mah ngandung dedek-dedek walirang, sesemplekan tina batu-batu jeung lahar anu pareng kautahkeun bareto ti jero kawah tangkuban parahu basa bitu. Cag